sawios anu katarosana teh nya Bapak Ibu sadayana kumaha bahasa Sunda. FTBI Majalengka tiasa menunjukkan kareueusna selalu pakor kepasok jadi pakoras amin ya amin. Kumaha supados saur Pak Wasbimpel yang terhormat Pak Yusuf tadi ngaroskeun sejauh mana upaya yang dilakukan untuk ngarumat supados bahasa Sunda teh berakar dalam tradisi urang sapertosna itu adalah tanggung jawab yang salah satu porsi besarnya ada di hadapan saya, ada di hadapan kita bersama, yaitu Bapak dan Ibu semuanya. Salah sawios upaya di pemerintah untuk ngarumat akan lebih merevitalisasi bahasa ibu teh seperti anu tadi dibugikeun ku buku MGMP adalah dengan mengadakan festival tunas bahasa ibu ini kepada ibu saya. Namun maksudnya yang aksana supados kumaha urang sadayana passing through teh janten kieu upami ibaratkeun mah ieu tangan ieu itu naon ya? Cai botol. Ibaratnya itu cainya. Nah, ibaratnya ini Bapak dan Ibu. Ieu botol adalah barangkali janten kumaha carana FTBI ieu teh ngocorkeun semangat budaya Sunda. Walaupun abdi sendirinya abdi nyalira rumaos bahasa Sunda kirang sae teu sapertos Bapak dan Ibu sadayana anu begitu fasih dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bahasa yang indah gitu ya. Cobi taroskeun kantos dibahas ku sawios stand up komedian ya, wami telepatna Abdur teh stand up komedian di daerah timur, entah dari mana tukang aja Abdur terang ke sampai jadi muning Abdur Sani terang ke kan aja Abdul abis buka kayak bu mohon abis sok nonton stand up komedi ya, karena memang di stand up komedi teh banyak sekali nilai-nilai yang sapertosna mengkritik tapi teu karaos kumari dibukikeun ku bahasa-bahasa yang humor sifatnya. Upami di FTBI mah more or less kirang atau lebih sapertos borangan yang ngabodor sorangan. Nah itu kan isinya itu temanya itu tergantung kepada kita harus tiasa dilebetkeun kritik ya janten kritik tiasa dianggo mencairkan suasana oke biasa. Nah Abdur mengatakan yang unik dari bahasa Sunda adalah selain memang lentongna nu sae gitu ya, bahasa Sunda juga menunjukkan kesantunan orang Sunda yang istilahnya teh untuk diibaratkan seperti yang nunggu timpuh upami istrina nya andelemi upami pamegepna gagah tandang pertentang tapi selalu dibungkus dengan sifat yang santun. Saking santuna kata orang Sunda sok kieu cenah sarantekan mangga Kang Ucok janten ketua naon atuh Kang? Ketua partai misalnya. Ketua partai bahasa naon atuh? Nya misalnya ketua partai penyelamat bahasa misalnya. Kang Ucok wae. Aku margi santun ya. Saur Kang Ucok teh. Mangga Kang Ucok bae gitu. Kita saur ancep. Itu adi. Mangga Kang Yuda wae. Keras we. Di Kang Yuda teh. Engke ngajar wae. Tungtung teh. Tungtung urang mah teh pabanian. Nu kenging teh nya tungtung na ode, walaupun pun lanjut memang
karena gitu ya Dayono, tapi asa orang Sunda itu mah asli orang Sumedang gitu ya. Tapi karena kumaha kunaon cenah sareng supados ieu hapunten abdi ngadugikeun ngaoskeun ka mertua kunaon pun lanjut namina namina teh kan Ruslan Dayono kunaon dinamian supados mikirna janten pejabat gitu. Nah di situ ya saya abdi ngaraos miris gitu. Mana kebanggaan kita terhadap bahasa Sunda? Mana kebanggaan kita terhadap nami-nami Sunda? Janten mungkin mah upaya misalnya nu arano bade gaduh putra cobian namina teh anu bernuansa Sunda misalnya teh nu kumaha sih anu kapungkur mah Ahmad di Brata misalnya akan tapi kan akan juga kan bagus namanya belakangnya apa Yusuf Saifuddin apa ya Mangku Bumi. Oke. Nah di situ ari-ari kan nami-nami orang Sunda teh janten ngiring pola anu istilahna teh benten sareng kasundaan. Tapi abdi sawartos nama Bapak dan Ibu ieu mah heureung hungkul gitu ya apa yang didugikeun teh supados Ibu dan Bapak sadayana akang teteh sadayana menyadari bahwa potensi orang sebagai guru bahasa Sunda itu sangat-sangat potensial dalam memberikan apa ini teh? Memberikan bekal Bapak dan Ibu. Kayak saparantos dikucurkeun ku Bapak dan Ibu, teras diisian anu botolna kantun mungkin teh begitu. Ieu kanggo nu sajak, ieu kanggo biantara, ieu kanggo aksara Sunda, ieu kanggo nuhun. Nah gitu. Ditinggalin mana nu herang mencang saperkawis pidato biantara bahasa Sunda, mana nu sekiranya bisa potensial dalam menulis aksara Sunda. Janten porsi Bapak dan Ibu Masya Allah luar biasa. Jazakallahu khairan ya Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam upaya preserving atau dalam tanda kutip mengawetkan bahasa ini mendapat berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau misalnya dipikir-pikir ya, itu pekerjaan kita itu sulit Bapak dan Ibu. Dan kumaha tuh ayeuna mah sapertos di YouTube we coba tingali. Kantos deh Bapak dan Ibu muka secara tidak sengaja channel bahasa Sunda. Kantos tuh Kang Ucap, kantos tuh tidak sengaja klik area channel bahasa Sunda tuh. Mohon di YouTube. Seueur naon we? Oh, tidak balai bahasa, angge bahasa Sunda. Tak pas tampilan tahun kamari. Tapi umpama misalnya googling, di search langsung pop up misalnya teh terkait dengan barudak atau murangkalih anu berkreasi ngangge bahasa Sunda. Film pendek aya. Oh aya, terus aya. Nah, Bapak dan Ibu, tapi upami dibandingkan sareng bahasa-bahasa anu lain, rada kirang kan? Masih kirang kan? Nah, janten Bapak dan Ibu salah sawios tugas orang selain orang bangga di bismillahan kita ingin berupaya untuk preserving bahasa. Bapak dan Ibu oge ayeuna diupayakan supados biasa melakukan inovasi Bapak dan Ibu. Inovasi saperkawis naon supados mungkin mah Bapak dan Ibu teh sagala rupi anu terkait dengan pengajaran bahasa Sunda mangga diupload di medsos. Jadi tidak hanya yang sifatnya pertiktokan itu bumbui dengan sesuatu yang bersifat
having fun. Tapi cobian gimana caranya media TikTok itu dipergunakan oleh Bapak dan Ibu sadayana untuk mengajak murang kali memproduksi video-video atau hal-hal yang memviralkan terkait dengan bahasa Sunda Bapak dan Ibu. Nah, abi kemaros upami di SMP nu kota lah ya, nu SMP 1, 2, 3, 4 Majalengka. IG-na entos aya terkait dengan video-video FTBI misalnya. Terus di upload ke SMP hiji wehila sama. Sama di sini diwakili oleh ini upami dina sama terus diupload FTBI bahasa Sunda parantos. Nah, upami misalnya parantos Bapak dan Ibu kade ulah hila ngangge tag ya, ngangge tag misalnya teh Neni nguploadkeun video FTBI bahasa Sunda, baik itu ketika proses pembinaannya ataupun ketika proses perlombaannya tingkat kabupaten ataupun nanti tingkat provinsi, kade tonggilah di-upload terus ngangge tag atau nanti hashtag gitu ya, misalnya dinamian FTBI bahasa Sunda, terus hashtag BBPMP, hashtag BBGP kanggo panggerak, hashtag non di luhur teh balai bahasa. Mohon kunaon kedah ngangge tag Bapak dan Ibu kumargi urang teh upami misalna nguploadkeun video itu menunjukkan keberpihakan terhadap apa? Keberpihakan kita terhadap kumaha carana urang ngamumule bahasa Sunda. Di SMP 1 terus kumaha wae pergerakan bahasa Sunda, orang tidak akan pernah tahu upami urang teu ngupload video. Nah, dia orang menung we, diam saja, cicing ay gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya abi ngaruskeun kata teh upami FTBI akan nanti proses ngamumule bahasa Sunda di SMP 1 kumaha wae carana. So teteh nya cuma parantos ieu itu ieu tapi upami misalnya teu di-uploadkeun ka medsos, we never know, everyone don't know about it. Jadi saya nama Bapak dan Ibu urang teh diniatan sanesku masalah bade ujub lia takabur ya, tapi ieu mah diniatkeun untuk semangat berbagi dan juga semangat untuk inspirasi dan motivasi. Karena tagline dari kementerian kan sekarang mah semangat bergerak, tergerak dan menggerakkan dia gitu Bapak dan Ibu. Upami SMP Negeri 1 misalnya di Kawitan nge-tag video terkait dengan persiapan FTBI kumaha ti hot-hatna saur Pak pengawasna tadi ya, Pak Kang Ucu. Itu orang nggak akan pernah tahu, orang nggak akan mengapresiasi. Kemudian misalnya teh itu persiapan matakan kita kalah juga misalnya gitu. Tapi kalau misalnya orang nguploadkeun video kumaha orang luut layak kesangna ya mempersiapkan orang kali dalam menghadapi FTBI, yang lagi-lagi kita sudah berusaha, kalaupun nanti nauzubillah min dzalik ya 2024 kita target semua dapat medali. Amin. Nah itu kalau misalnya kita sudah usaha, tapi misalnya ketika usaha berkata lain, ya itu lagi-lagi yang berbicara adalah qadarullah gitu. Tapi umpama misalnya kita ditagkan ya BBPMP tiasa melihat peningkatan kualitas mutu, terus utami nama balai bahasa kamari Ibu Dr. Hera Sumping, alhamdulillah pangsarang abdi waktu kegiatan di Fitra, Anjena sangat support kepada Majalengka, malimah Kang Ucup, Bu Dr. Hera teh hoyong supados urang janten iya namanya teh tuan rumah soalnya teh mung ari Majalengka teh kan acan kagungan hotel anu istilahna teh representatif ya, da upami FTBI dilaksanakeun di urang kabayang kamari oge anu waktu di mana kan orang teh nu terakhir di Bandung di Soreang ya, itu anu namina FTBI murang kali SD. Aduh, masya Allah, nu ngiringna sabaraha urang
anu mendampingi nama ngalipat nah juga dinika berlipat-lipat ya benten sareng anu urang yang nu bahasa Sunda jenjang SMP. Nah jangan Bapak dan Ibu abdi ngadugikeun apa yang harus disampaikan titip amanah dari Bunda Kadis. Bunda Kadis per Agustus 2024 terus bade purna bakti. Namun anjeunna dalam hal ini ingin ngadugikeun ya, ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua hatur nuhun kanggo sadaya anu tos dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Itu tadi terus terus anu nyariosna kumaha eta teh. Apa yang sudah dilakukan oleh saya tapi ke hartos ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang penting mah ke hartos ya. Jadi rembeuy kitu sarios. Jantan diulang izin ngadugikeun ucapan terima kasih dari Ibu Kadis kepada Bapak dan Ibu semuanya atas segala peran yang luar biasa dari Bapak dan Ibu terkait dengan Kasipal Tunas Bahasa Ibu ini yang sejak tahun 2022, 2023, 2024 dinas yang memfasilitasi memang jauh dari sempurna, karena kalau yang kesempurnaan itu akan berhenti sampai di situ. Tapi kalau misalnya kita menganggap segala sesuatu belum sempurna, insya Allah progres itu akan terjadi Bapak dan Ibu. Jadi intinya hatur nuhun, insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pengawas saperkawis porsi guru bahasa Sunda memang ayeuna saketika mudah-mudahan kapayuna saparantos pemetaan abdi oge salurusna radi hemong nanti kieu nya pemetaan mah parantos eta teh dilakukan gitu. Mung pas waktos pelaksanaan angger wae tapi teh aya semacam tidak sinkron antawis data pusat sareng data anu ku urang diunggah di Dapodik. Nah, kapayuna mudah-mudahan pasukan bahasa Sunda langkung seueur, langkung rempek kuno anon gitu ya. Kumargi bukan diskriminasi terkait usia Bapak dan Ibu, tapi biasanya aranon teh sok seueur inovasi. Oleh karena itu, tapi kalau Pak Didi mah ini luar biasa upami disebutkeun mah seueur luang pengalaman anu istilahna teh urang upami ayeuna naon teh kaanjeunna we gitu. Pak Didi ieu kumaha? Langsung Pak Didi teh memberikan ini udah kalersan. Masya Allah Pak Didi mah tidak ini ya Pak, selalu senang berbagi, Masya Allah. Jadi kalau ada apa-apa sebut Pak Didi 3 kali dan mohon menawi ekspektasi kanggo 2024 mudah-mudahan langkung seueur medali Bapak dan Ibu sadayana sanes upaya untuk membebani ieu mah janten ari masang target mah kedah menawi mudah-mudahan we sagala rupi anu ku urang bade dilakukeun kalebet di antawisna diseminasi anu bade didugikeun ku para narasumber. Mudah-mudahan kanggo kapayuna MGP Bahasa Sunda tiasa langkung majeng, tiasa langkung solid, tiasa langkung memberikan yang terbaik kanggo upaya pelestarian bahasa ibu di Kabupaten Majalengka. Sok diheureukeun teh geuningan bahasa Sunda Majalengka mah seueur bahasa wewengkon anu teu sadayana aya gitu ya, terumum sareng bahasa Sunda anu di mana sih kan di di Bandung, Cianjur, Tasik, sapertos misalnya minyak lantung, terus nanti sih wahangan, hawangan, teh aya urang mana? Hawangan ari di sanes mah wahangan karitu ya. Terus anu unik deui teh selain minyak lantung nanti sih Teo, iya di Teo, neng Teo. Handap Teo. Terterang pasti. Generasi Gen Z, milenial, abi hoyong challenge ya. Wios ka anu aranon keneh anu aya di dieu. Cobi Bapak dan Ibu teteh akang anu masih berminat untuk melakukan
penelitian atau napi ngabukukeun di bawah bimbingan Pak Wasbimpel ya, Pak Yusuf, terus Kang Ucep, Kang Yuda, TRNA, sareng reng-rengan pengurus MGMP Bahasa Sunda. Challenge-nya adalah cobi Bapak dan Ibu kempelkeun ya, kempelkeun kosakata wewengkon bahasa Sunda. Misalnya dibuat sedemikian rupa, boleh bentuk buku bergambar atau apapun itu yang menunjukkan kekhasan dari bahasa Sunda Majalengka, bahasa wewengkon Majalengka. Dibuat sedemikian rupa, Kang Aja misalnya, saya mau nge komik misalnya, atau saya mau pakai langsung diupload aja di medsos, mangga. Dalam hal ini kita sangat terbuka terhadap yang namanya inovasi Bapak dan Ibu. Malih upami tiasa Kang Ucap kapayuna pami tiasa mah sapertos nu sanes atuh kan Kang Ucap kan upami tiasa mah mungkin bahasa Sunda parantos kalungan kombel ya. Aya namina naon? Oh, jarang dibika. Tah eta atuh challenge anu kadua. Kalasan challenge anu kahiji, lakukan inovasi terkait dengan publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah teh maksudna buku-buku mangga sok udah diekeun dinamkeun namina teh di hangkeun gitu ya, mohon dipublikasikeun. Terus anu kaduana eta kumbel Bapak dan Ibu akang teteh mohon untuk diaktifasi. Kunaon nya kumargi ayeuna mah sarana teh menunjukkan keaktifan kita sebagai para pendidik dalam mata pelajaran bahasa Sunda itu ditentukan salah satu di antawisna adalah terkait dengan aktivasi dan juga revitalisasi komunitas belajar Bapak dan Ibu. Buku media sama Kang Yusuf di INGN paling kan koblana. Mudah-mudahan kurang tiasa jantan leading sektor yang membanggakan. Siapa yang MGMP-nya sudah bagus sebagai kombel di antawisna disebutkan bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi kasebat urang teh gitu nya Bapak dan Ibu. Malawi eta wae tiasa dibegikeun akan eteh sadayana hapunten seueur pisan anu dibegikeun, tapi intina mah Dinas Pendidikan sangat mendukung terkait dengan apapun yang dilakukan untuk peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Oleh karena itu harapan kami semua kumargi sehat mah kedah gitu ya. Harapannya selain sehat juga mudah-mudahan akan teteh Bapak Ibu sadayana juga sakedih wae wartos kanggo melakukan refleksi dan inovasi. Dan refleksi teh naon anu tos dilakukeun checklist, naon anu teu acan dilakukeun cross. Nah, juga teh ada refleksi per bulan. Oh, ieu teu acan, ieu entos, ieu teu acan. Nah, upami misalnya orang melakukan self reflection atau self evaluation, maka kita insya Allah biasa memetakan strength and weaknesses orang, kelebihan orang terkait dengan metode misalnya pengajaran, kelemahan orang misalnya terkait dengan publikasi seperti itu. Anu kirana ditambalan, anu tosayana dipertahankan. Manawi eta wae anu biasa dididikeun. Barakallahu fikum kanggo sadayana, mudah-mudahan kegiatan destinasi urang dinten ayeuna dipasihan berkah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantuna hilap jangan perkedan lagi pantun ya. Minum pisan aya upami lomba biantara. Tapi kan SMP upami tiasa mah teu kenging sapertos itu gitu ya. Malah dipahing gitu. Kamari mah ku pangrasa Pak Dede Koswara. Pak Dede Kosasih punten.
Mangga. Bila dianggap perlu, peserta diperbolehkan membawa properti sederhana, tapi properti tidak menjadi unsur penilaian. Jantan properti mah terlebat karena penilaian. Gitu. Bila dalam materi diantara anu dipilih aya bagian anu kedah dinyanyikan atau napi ditembangkan, peserta kedah nembang, gitu ya. Bagian tersebut luyu. Jadi bagian tina penilaian dewan juri. Eta mah kalebet berarti, lebet karena penilaian. Upamina dina naskah diantarana didinya aya tembang, mangga ditembangkeun. Kena eta lebet karena penilaian dewan juri. Ya, aya nilai plus pangintennya, bonus gitu. Terakhir, durasi pasang diri diantara sami sareng dongeng 5 dugikeun ka 7 menit gitu. Jadi upami langkung di 7 menit berarti dewan juri tiasa ngeureunkeun. Ieu kanggo aspek penilaian. Aspek penilaian diantara anu dipeunteun teh nu kahiji bahasa. Ya, pilihan kata, diksi, gaya bahasa, rakitan bahasana aya gitu. Terus tata krama bahasa, undang usuk bahasa, intonasi, lentong, salah pelafalan. Nah, kanggo biantara di perdih pisan saura Dede Kosasinya ayana nganggo mamanis basa, tapi mamanis basa teh ulah dugikeun ka hambur, mangga dianggo mamanis basa ya, supados karaosna jadi langkung antep gitu, langkung mantep angge mamanis basa bade di awal atau napi bade di akhir esawios. Terus pemahaman isi kesesuaian topik tema dengan isi substansi isi, aktualisasi ide, keaslian, gagasan, penguasaan, pemahaman isi, organisasi, dan sistematika penyampaian isi. Ya, dina isi. Nah, jadi merupa bagian tina isi anu lebet karena aspek penilaian tina diantara. Terakhir, aspek penilaian penghayatan, ketepatan struktur emosi. Lamun eusina nyaritakeun kabungan nyangebrehkeun boh naon abina teh paroman bunga, boh parom lamun nunjukkeun kana semangat otomatis urang oge kedah ningalikeun semangat urang gitu dina paromanan. Ekspresi wajah kedah non istilahna teh ekspresi wajah teh kedah nembongkeun rasa semangat eta gitu. Itu gestur pepeta tangan oge biasa dianggo. Dinamika, teknik, vokal, artikulasi, dan harmonisasi keseluruhan aspek. Ulah dugikeun ka saur ieu mah Pa Dede mah cenah kadalot teuing upami diantara mapah encak-encik ka ditu ka dieu. Jadi sacekapna bae ulah dugikeun ka ieu. Ya. Anu salajengna panginten saja. Kada di Bayu Demang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngapunten Bapak Ibu sadaya, di kumawantun cumarios di dieu kumargi kapaksa sareng dipaksa salesna mah. Da upami ilmu ngeunaan materi anu dilombakeun mah simkuring teh langkung deet dibanding ibu bapak ibu, dibanding ibu bapak sadaya mah. Mung ieu mah kapapancenan kanggo ngadugikeun deui panginten hasil tina diseminasi waktu di provinsi gitu. Sasi April gitu. Mei, Mei. Tudung kahilap deui ya bener ge. Janten
materi nanti rupi nama seueur hilap deui teh. Alhamdulillah tos tiasa dirangkum kitu ieu ku renggangan anu ngiring ka ditu sadaya ku opatan kitu nya. Anu tadi dua atos didugikeun pangitan ku Ibu Imas pangitan masalah jengna anu katilu ngeunaan sajaknya saras nama ada kebentan tepis sareng anu FTBI tahun-tahun anu atas daya perobihan saras nama pangitannya ngeunaan komo materi nama lah daya eta keneh pangitan sajak teh naon gitunya unsur sajak saneskeun kena pangitan anu ka ieu mana lajeng wae pangitannya Bapak Ibu sadaya karena kriteria penilaian sarasa di grup ge parantos di sharekeun pangitan ka langkung lengkap nama biasa di aos deui. Anu kahiji peserta mengenakan pakaian sekolah masing-masing janten nganggo seragam pangitannya nganggo seragam sekolah masing-masing. Teras peserta tidak diperkenankan menggunakan perlengkapan, aksesoris atau properti apapun kecuali naskah atau teks saja. Jadi tekenging nyanakan naon mung teksna wae gitu. Teras teks teh kedah deui nya tekenging di deklamasikan gitu. Jadi memang sok sanaos murang kali tetos apal karena teks sajakna tapi kedah nyandak teksna gitu. Terus katilu peserta tidak diperkenankan diiringi musik janten tesaptos musikalisasi puisi nya sapertos tahun-tahun atas pangitannya tanpa diiringi musik. Keempat, peserta harus menyebutkan dengan jelas judul sajak yang dibaca serta nama pengarangnya. Janten judul teh sareng pangarang teh kedah di aoskeun heula kumurang kali. Salajengna peserta hanya mendapatkan satu kesempatan tampil di tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Janten mung sakali tampil. Peserta wajib membacakan satu sajak yang disediakan oleh panitia. Janten pamilon teh milih salah sawios sajak anu tos di sayogikeun. Pilihan sajakna atos aya dina juknis aya dina juknis aya genep 7 kitu hilap deui. Jadi di lampiran dina juknis lampiran juknis. Sekarang apa Iba? Sekarang patali sareng anu sajak tadi. Mohon. Judul sareng pangarangna kada disebat. Misalnya Aki jeung Balon. Naon nu tadi dina kenging atanapi anggitan. Anggitan Ami Raksa Nagara misalnya. Anu disebut naon? Maksana karya gitu. Karya. Pamenon teh janten masalah di provinsi teh nu penting mah nyebatkeun wios teu nganggo ge misalkan langsung kana nami Aki jeung Balon Ami Raksana teh sawios gitu. Bade nganggo mangga karya Ami Raksana atanapi yasana mangga teu langkung. Penting mah judul sareng pangarangna disebatkeun. Lajeng aspek penilaian saja ya sapertos anu aya dina juknis tahun kamari ge sami pangitannya data perobihan saras nama menjadi provinsi ge sami wae. Maka hiji tafsir atanapi pemahaman kana isi sajak jadi murang kali kada paham heula kana sajak anu dibacana ya. Salajengna kana vokal kana artikulasi dinamika sareng tempona. Terus katilu penghayatan, ketepatan struktur emosi. Terus kaopatna penampilan penguasaan panggungnya kalau mimik sareng gestur. Pengitan saja ngomong saat itu kami telepat mah pilih ayam hilap ya muka lap hari rimbon mohon dia tambahan tina pari rimbon Ibu Imas
latihan karena upami pada ngalatih sajak teh kedah dilatih murang kali teh ngalatih olah tubuhna naon deui Bu olah vokalna ya selamat teh itu kedah terbiasa kedah natural jadi si murang kali teh kedah biasa ngaekspresikeun nyalira gitu atau ngagugu ka hayang guruna atau napi pangapingna pangitan gitu sareng pangaping teh kieu tah kieu nadana teh kieu belah dieu kudu naik belah dieu gitu jadi keun we sina natural teh urang kalihna kada sering nonton pangitan nonton anu maca sajak latihan olah vokalna saur kasaran